Naon teh? Ti payun na. Ah? Ti payun. Iya. Payun sarang abi mah tadi teh. Ente maksud teh. Iya. Abi ti payun gitu. Abi teh pangkar gitu. Ente. Ikan abi teh mesen mie. Abi heula kan nya. Atasnya tehnya atas udah suami teh. Nah, suami mie, iya mah mie ngobrolkeun mie. Oh, akang berani yang so. Ih, atuh suami malah laki mah nyala laki. Iya ngobrolkeun mie. Mie. Ari ti payun teh bade ka mana tuh akang? Henteu, kapan ieu teh? Mesen mie. Abi heula kan kabagianna. Nah, berarti abi kan biasanya gitu kan di payunnya. Oh, pada tuangna. Di pengkar gitu. Ya duka eta mah. Kan pedah abi nu ti payun nya jadi abi nyebat ti payun gitu. Mangga gitu, sebatkeun we mangga. Nah, gitu meureun. Ya. Mangga. Bios abi teh payun ya. Arti urang mah kana tujuh juga payun. Kapan eta mah adabna atuh naon lah tata kramana jadi lantaran abi nu pangheulana kabagian mina jadi abi teh nyebat teh ti payun gitu kan biasana ge. Atuh lah mangga we lah sok nah, gitu mangga lah ya. mangga. Bios. Bios. Naon? Gitu. Kunaon ieu teh? Gitu. Ente. Mi naon Kang eta namina? Tadi teh mie biasa mie rebus. Kusut enggak Kang eta na? Ayo mie mah di mana ge kusut Kang, pabeulit, kariting pada abi ieu. Batur teh diganggu we. Asa hoyong sami. Teh ieu sami. Mohon pan ieu teh tempat warung mie ieu. Oh. Bade kadun mesen Kang kadinya. Gitu nya. Nangondog teh. Naon deui wah, ya ternyata mah teu langkung. Bade nganggo endog mangga, henteu ge teu nanaon kumaha Kang we eta mah. Kadun pesen kasih tetehna. Kuy bade ngangge endog, henteu teu nanaon gitu. Digodognya. Namanya lagi merebus atuh Kang. Mie merebus mah digodog heula. Atuh teu asuh digodog mah. Iya ti pangkar duangna sang abi. Nyata mah teu langkung, akang tos mesen acan. Acan. Atuh kantun mesen hoyong mah. Maksudnya di pangkarnya. Iya. Di dia mesenna mah di warung tah ieu. Pan teh jalan titis teteh eta tuh. Masihkeun abi mesen tadi teh nya. Pasikeun ka abi. Akang mesenna ka dinya atau ka ditu. Oh, duangna di pangkar gitu. Nyenongna mah di dieu atuh. Ya tuh. Oke, sekedap. Ti payun gitu. Ti payun. Ih, nah tipayun ku maaf abi nih tipayun mah. Oh, abi teh pangkar. Anyek mesen mah ka ditu. Oh, nya tuh. Aing usaha teu jadi. Pisan ieu tingsa aja mah eta. Mang, asa hoyong mah abi. Astagfirullahaladzim. Aduh, itu jadi dahar itu. Oh, amang ngabagi mang. Nyatu erek ngadon mesen ka ditu pesenkeun. Pesen di mana di pangkar? Tadi didinya cek ke eta kita. Pan abis itu teh eta tah. Terus tuh si teh satu aja tuh. Sok pesenkeun. Ayo. Anu mesen bumi tadi si Makaher teh. Si Mang enggak tuh. Gol pisan bukan. Gitu ya. Kurang dia jadi dahar. Tuh, ini aya tuh eta mah. Kunaon eta? Dina meja tuh, Kang. Na meja mamna. Mana? Nah, Cekap. lain cekap-cekap. Na meja atuh mun kitu pan aya meja jang naon aya meja. Mi kan sanes meja ya mah. Mohon, na meja beda abi kieu tah. Tuh. Tah, kene rawaseun teu. Oh ngerti. Teu kena dicepungan panas kan beli panas. Aing heeh. Apa teh lah tuh. Kurang encan deh gila. Mesen. Teganya. Mesen. Ya, milaraan batur Capamali, Manggaher. Mari. Nya, daripada Mali. milaraan batu mending kana teu dahar. Meningkan henteu kabeh. Kabeh oge. Nah, milaraan. Mie ieu mah milaraan. Mie rebus tapi milaraan jeung nu kumaha. Alhamdulillah. Amin. Panas. Ieu caina.
Tenang lah Kang atuh, teu rusuhan. Kang. Tenang, hei. Kunaon? Pahit.